Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring mangga urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ye dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga diantos subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng majeng kana seri anu ka 73 sakumaha anu ka Bandungan ku urang sadayana. Anca urang teh dugika nyerioskeun harita Ginggi teh nya anu kabur ti karaton teh nyandak Raden Purbajaya anu nuju tatu teh nya. Tah kumaha leujengna ieu carita mangga urang sami-sami Bandungan ku urang sadayana mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 73. Ginggi mawa awak Raden Purbajaya ka hiji bangunan jiga tempat pamujaan. Ngan basa geus aya di jero nu katempo maukur hiji batu satangtung anu ditulis ku jajaran aksara salapan baris. Basa Ginggi maca eta teh berendelan aksara anu nerangkeun hebatna pamarentahan zaman Sri Baduga Maharaja. Ditulis ku Surawisesa salaku raja kadua Pajajaran. Loba kekembangan Amalayah dihandapeun batu anu aya tulisan ukur nandakeun yen saban waktu loba jalma nyekar ka eta tempat. Turunkeun di dieu. Sora Raden Purbajaya beuki kadenge halon. Ginggi ngecagkeun awak Raden Purbajaya sina ngagoler dina taneuh. Kaulah hayang paeh di dieu Ginggi, ceuk Raden Purbajaya. Ginggi neuteuk beungeut Raden Purbajaya anu ceuleuyeuk sapasang sorot panonna geus euweuh cahayaan. Kunaon Raden keukeuh hayang maehan raja? Ceuk Ginggi. Kusabab Andika mung maehan raja. Jisim kaulah teu gaduh kapentingan maehan raja. Ki Guru Dharma teu marentahkeun kitu. Sokomo deembohan ku hayang ngarebut kakawasan mah, tembal Ginggi. Raden Purbajaya kadenge ngahargungan nahan kanyeri. Polah Andika mungguh pangawa bingung Ginggi. Sabenerna ari Andika aya di pihak mana? Henteu di pihak mana-mana, sawangsulna ari salira aya di pihak mana? Ginggi harita malik tumanya. Kaula mah di pihak Cirebon. Kaula diutus ku Cirebon pikeun maehan Raja Pajajaran. Ginggi ngahuleng harita teh. Maksud salira diutus ku Sinuhun ti Cirebon. Tapi Raden Purbajaya henteu nembalan. Sacara langsung harita tengan kahartina ku Ginggi ieu jajaka teh sabenerna ukur nampa parentah ti salah sahiji menak nu aya di Cirebon. Naha ieu ngawakilan nagara atawa ambisi eta menak? Ginggi ge henteu bisa ngira-ngira. Ngan anu jelas Raden Purbajaya ngakuna diutus ti Cirebon teh pikeun maehan Raja Pajajaran. Tangke ku bapa pangarang lalakon Raden
Purbajaya inditna ti Cirebon tepi ka anjog ka Pajajaran teh baris didadarkeun pangalamanana dina jilid-jilid atawa seri anu salajengna. Tapi lamun mah tadi kaula rek ngakalakeun raja, lain dumeh ngagugu pisan kana parentah Cirebon. Ginggi neuteub seukeut ka Raden Purbajaya. Kusabab kaula bogoh ka si Nyimas, cek Raden Purbajaya. Nyimas Dewi Banyak Inten. Raden Purbajaya ungeuk, saterusna bari hese beleke. Raden Purbajaya nerangkeun rasa gegetna ka Nyimas Dewi Banyak Inten. Ngan bae cita-citana kahalangan ku ambisi raja. Lain bae nyeri hate dumeh raja kahayang nasarakah dina urusan cinta. Tapi oge nyeri hate sanggeusna raja ngusir Nyimas Dewi Banyak Inten tina kahirupan. Pan andika apal si Nyimas ku raja dititah jadi pandita di Mandala Wiku. Ye hartina geus megatkeun kahirupan si Nyimas dina hirup umbuh umum, cek Raden Purbajaya. Ginggi ngahuleng tetela ieu jajaka luas eudek mergasa raja teh gegede namah ku urusan pribadi. Ginggi apal Raden Purbajaya kacida masketna ka Nyimas Dewi Banyak Inten. Ngan bae galura cintana kapengkek ku kakawasaan raja anu hayang ngabenum Nyimas Dewi Banyak Inten jadi permaisuri. Ari pek sabada Nyimas Dewi Banyak Inten katohyan ulin birahi jeung Suji Angkara, ieu wanoja sasat dihukum kudu jadi pandita. Aduh Ginggi, tobat. Kaula era ku Kirangga Guna, cek Raden Purbajaya. Ginggi reuwas ngadengena. Salira tos kenal ka Kirangga Guna. Ginggi inyana teh anu ngaislamkeun kaula sawaktu di Cirebon. Cek Kirangga Guna maehan musuh alatan rasa ceceb teh eta dosa cek agama. Pikeun kasakitu kali na Ginggi ngahuleng. Kaula kacida tumarima na ka andika Ginggi. Ginggi neuteub beungeut Raden Purbajaya anu beuki pias. Lamun teu dihalangan ku andika kaula teh tulus meuleun nyieun dosa agama. Keun Raden tong seueur sasauran sawios cicim kaula ikhtiar ngalandongan salira mah, cek Ginggi harita teh. Ginggi, teu kudu Ginggi ngan tugas andika. Tugas andika mapang nepikeun amanat kaula ka si Nyimas. Ayeuna pisan. Ginggi ngurutan sababaraha bagian urat getih sangkan getih teu loba kaluar. Bejakeun ka si Nyimas. Bejakeun ka kaula mikaheman ka manehna. Allahu Akbar. Sapasang panon Raden Purbajaya peureum tur teu kudu diusap ku dampaleungeun Ginggi. Bari nyang hareupan layon Raden Purbajaya, Ginggi ngahuleng salila-lila. Raden Purbajaya teh sabenerna mah jalma anu carang takol.
tara cacarita lamun tepenting-penting teuing. Tapi tetela boga rusia hirup anu panjang, ngaku diislamkeun ku kirangga guna lanceuk sapaguron Ginggi. Tapi oge ngaku diutus ku Cirebon pikeun maehan raja Pajajaran, jeung anu leuwih kumplit deui Raden Purbajaya kacida masketna ka Nyimas Dewi Banyak Inten. Dina urusan cinta tang tu loba ka nyeri hate ku polah Suji Angkara, nyeri hate ku Sarakah Raja, sagalana tamplok jadi rasa ceuceup. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, Ginggi nyumput di eta tempat tepi kapanon poe surup. Kituna teh bari sakalian ngalilombang di pakarangan eta bangunan layon Raden Purbajaya dikurebkeun di dinya. Sanggeus kaayaan poek Ginggi ninggalkeun eta tempat tujuanana muru Mandala Wiku, nyaeta asrama para wanita Pajajaran anu jara di Pandita. Mandala Wiku teh tempatna para wanita Pajajaran anu geus hayang ninggalkeun kahirupan kadunyaan rupa-rupa perkara. Para wanita anu salakina gugur di medan jurit milih asup ka Mandala Wiku pikeun neangan katenangan batin. Ginggi henteu apal naha Nyimas Dewi Banyak Inten asup ka Mandala Wiku teh. Alatan geus hayang eureun tina kahirupan kadunyaan atawa langsung lantaran dipaksa ku raja. Ceuk Raden Purbajaya tadi Nyimas Dewi Banyak Inten aya di Mandala Wiku kusabab diparentah ku raja. Ieu parentah teh oge luyu jeung kareteg hate Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi teu apal ngan ceuk Raden Purbajaya Sang Prabu geus nyieun kasalahan ku alatan maksa mirusak Nyimas Dewi Banyak Inten pikeun cicing di Mandala Wiku. Kahayang Raden Purbajaya lamun mah raja batal ngangkat Nyimas Dewi Banyak Inten atuh teu kudu teuing ngahukum ku cara dibuang ka Mandala Wiku. Raden Purbajaya anu kacida bogohna ka Nyimas Dewi Banyak Inten tang tu kacida ku ciwana raja marentahkeun asup ka Mandala Wiku teh. Sabab ku cara kitu Raden Purbajaya geus eueuh alesan pikeun ngadeuketan Nyimas Dewi Banyak Inten. Harita Ginggi rumenghap eungap, cenah geuning cinta teh sakapeung matak ngalolongkeun pikir. Lamun salira ayeuna masih keneh aya di kieuna, meureun salira ge bakal inget yen sabenerna oge jisim kaula teh sarua mika cinta ka si Nyimas. Ceuk hate Ginggi. Ginggi babalicetan di tempat suni anu aya di sabudeureun Mandala Wiku. Manehna kudu ati-ati. Sabab tetela ieu lingkungan asrama para pandita wanita teh dikuriling ku ulasan ponggawa anu ngajagana bari samagreng ku pakarang seukeut. Ginggi henteu apa nah memang kitu biasana atawa dume harita aya Nyimas Dewi Banyak Inten. Bisa jadi dijaga ku ponggawa anu samagreng teh kusabab memang bener di dinya aya Nyimas Dewi Banyak Inten. Nyimas Dewi Banyak Inten teh kukumaha bae oge lain wanoja jore-jore apaan. Manehna teh anakna Ki Yoga Citra, tokoh penting di nagara.
Ayeuna lamun anakna dipaksa sina jadi pandita teu mustahil loba anu ngarasa teu tarima. Anu mika cinta Nyimas Dewi banyak inten ge lain hiji dua sinatria. Lamun maranehna teu tarima bisa jadi bakal nyieun huru-hara loba anu simpati ka kulawarga Ki Yogas Citra tapi teu resep kana kawijakan raja. Ieu meureun sabab musababna Mandala Wiku dijaga kalawan samagreng teh. Atawa bisa jadi anu dijaga kakep teh lain sakadar Mandala Wiku tapi sakurpa tempatan penting mah bakal dijaga kekep. Sokomo lamun dipatalikeun jeung kajadian tadi beurang mah. Yen tadi beurang raja eudeuк aya nu maihan eta lain beja enteng ukur nandakeun yen kuseur dayeuh pakuan geus teu aman kaayaanana. Ginggi pasti keur jadi inceran anu kudu dicangkalak ku pihak pamarentah. Sabab manehna bisa disebut kabaud dina tareka hayang maihan raja. Ngan bae meureun ari Ginggi ngarasa regreg teh sabab moal sakabeh patugas nagara bakal milu ngabebrik Ginggi. Anu jadi marga lantaranana kapanan di ieu lingkungan ge bacacar anu teresep ka raja teh. Tur kacida miharepna raja aya anu mergasa. Kelompok eta pasti moal milu aub ngebebrik Ginggi ngan bae anu dipihandeueul ku maranehanana teh. Kunaon Ginggi gagal maihan raja? Anu leuwih apal sabab nyaksian kajadian tadi beurang. Malah bisa jadi lain ukur handeueul Ginggi teu bisa maihan raja. Anu herana nah Ginggi make ngahalangan sawaktu Raden Purbajaya eudeuк maihan raja. Tapi anu Ginggi hariwang mah kumaha nasib Ki Yogas Citra sakula wedet? Kabeh anu nyieun ulon-ulon rek maihan raja teh torojoana ti Puri Yogas Citra. Lamun raja curiga yen Ki Yogas Citra saengko pasti Ki Yogas Citra bakal dicangkalak. Jeung anu unggul pasti Ki Baguseta. Inget kadinya Ginggi ge jadi handeueul kunaon harita getas harupateun. Lamun Ginggi tadi beurang teu terang-terangan ngaku muridna Ki Darma meureun moal aya kajadian sarupa kieu. Ayeuna Ginggi kudu luncatan di luhureun wuwungan bangunan-bangunan anu ngurilingan Mandala Wiku. Ieu teh pikeun ngajauhkeun dirina sangkan ulah pasarandog jeung sabubuhan ponggawa anu saban waktu ngayakeun tugur. Ginggi apal di mana pernahna paseban, di mana pernahna balewatangan, nyaeta tempat pangadilan. Ginggi oge apal di mana pernahna balai aksara, nyaeta kantor administrasi nagara atawa pabukon jeung balai pustaka. Ari bangunan Mandala Wiku mah rada mencil kudu ngaliwatan pakarangan lega tapi nyamuru ka ieu tempat anu kudu ati-ati teh. Palebah tegalan anu nyambung jeung Mandala Wiku, Ginggi kudu ngablesat lumpat ngagunakeun elmu kijang mesat. Lamun jalma biasa mireungeuh Ginggi ngagunakeun ieu elmu paling anu kabireungeuh mah kolebatna kitu ge ngan sakolebat. Ngan sakolepat Ginggi geus tepi ka gerbang Mandala Wiku. Jeleng, jorela, jeleng, jeleng. Luncatan dina wuwungan, jrut turun di bagian jero. Pangeussi Mandala anu kabehanna awewe rareuaseun teu pupuguh di dinya aya jalma jeung lalaki deui. Padahal nurutkeun aturan teu sambarangan lalaki meunang asup ka dinya. Ngan bae sakur awewe anu aya di dinya tur anu rata-rata marake pakaian bodas jeung cindung kain bodas teu katembong sieun kajaba ukur reuas jeung heran. Aduh, pangapunten.
jisim kaula teu morojok dan pararapan, namung sing percanten jisim kaula henteu sing bade niat jahat. Cek Ginggi, lamun teu rek niat jahat naha atuh make kudu asup rarencepan. Cek Wiku anu umurna kira-kira 50 tahunan. Margi panteu sambarangan lalaki kenging lebet ka dieu. Tembal Ginggi, rek aya perlu naon atuh ka dieu? Hapuntena hoyong tepang sareng Nyimas Dewi Banyak Inten abdi teh. Ih, teu sambarangan atuh hayang tepung jeung Nyimas Dewi Banyak Inten mah. Teu sawios aceuk, sok we pasihan idin. Da abdi moal niat jahat. Cek Ginggi, cek kaula oge teu bisa sambarangan jalma anu rek nepungan Nyimas Dewi Banyak Inten mah. Keur kitu kadenge aya hiji sora anu halimpu harita teh. Aceuk teu sawios aceuk, sok we pasihan idin sina asup. Cek sora di tengah riungan para Wiku. Hate Ginggi ngageter manehna apal pisan kana eta sora teh. Aya perlu naon andi kanepungan ka diri kaula teh. Cek hiji tangtungan anu sanggeus disidik-sidik tetela eta teh Nyimas Dewi Banyak Inten. Puguh we Ginggi teh ngarasa pangling. Pan samemehna Nyimas Dewi Banyak Inten teh jirim putri kadaton. Pakaianana sing sarwa mewah sabab lamun kabaya nya kabaya kain halus sutra dewangga. Lamun samping nya batik jenis taruk hata atawa hujan riris atawa parigi nyengsoh. Tah terang teh Enji eta jenis-jenis batik teh. Acan rupa-rupa perhiasan manireung ceum boh kawang ge nyata hiasan emas dina suku, boh catri nyata hiasan emas dina leungeun, boh gancing atawa anting emas batu permata. Acan pupur jeung gincu ari ayeuna pan ukur make pakaian sarwa bodas. Sirah dicindung bodas jeung beungeut teu make pupur komo di gincu mah. Sanajan kitu, eta ari geulisna mah henteu leungit Pak Unu. Ngan pedah pias we jeung teu berag. Nyimas Dewi Banyak Inten. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya. Aturan ka sadayana anu dina danget ayeuna masih keneh manco dina channel Dongeng Sunda Mangga. Khususna nuju ngadangukeun dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-73. Aturan ka sadayana kaum muslimin wal muslimat anu nuju ngalaksanakeun ibadah saum dina dintenan anu ka-3 dina dinten ayeuna, mudah-mudahan saumna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan ka Payayan Sofyan di Bandung wilujeng ngadangukeun oge ka Abah Dodi. Wilujeng ngadangukeun nya wilujeng saum Abah, mudah-mudahan sadayana nuju saum dina danget ayeuna saumna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ka Mamah El Hatman Umah Damang, lajeng ka channel Unda ka Panyawangan ka ASR channel wilujeng ngadangukeun di Lebak Banten nya. Saurna nuju aya musibah banjirnya caah jadi Banten. Mudah-mudahan we dipapasihan katawakalannya sadayana nuju dipaparinan musibah banjir di Lebak. Lajeng ka Teh Rita Ersih di Cimahi sareng urang Cimahi sadayana, ka Sancai Damai di Garut. Oge ka kasepuhan Pak Yusuf di Cimahi aturan jeung ngadangukeun, Pak Dede Juanda jeung ngadangukeun, Nenek Yani kumaha Damang. Pak Ustad Kanu di Meikarta haturan anu salamina satia ya.
Pak Ode Mulyana di Cimahi oge sami wilujeng ngadangukeun oge ka Ibu Dokter Yulinda Belia, ka Teh Lela Sukaisi, Pak Aep Karsim di Cimenyan wilujeng ngadangukeun oge ka Mamah Gina, mudah-mudahan sehat Mamah Gina di Karawang. Pak Endang Awaludin oge Pak Mili Potlak Ribon wilujeng ngadangukeun, SDF Channel Pak Ayi Amarullah wilujeng ngadangukeunnya, Pak Ali Alun, Teh Entin Kartini, Mamah Andri di Karawang haturna jeung ngadangukeun, Teh Tami Malihah ge Pak Rohendi di Kudus, Teh Linda Imut Pak Deri Mulyana di Dayeuh Kolot haturan sareng urang Dayeuh Kolot, urang Bojong Soang sadayananya. Oge ya Rizkia Pak Deni Hardian di mana di Bekasinya ge Kang Setia Budi, lajeng Akila Kisha oge Pak Jaki Mubarok di Jakarta, Teh Yom Puspa, Pak Prabu Arjuna di Banjar. Oge khusus ya ka Teh Enji di Pandeglang Banten sareng urang Banten sadaya mudah-mudahan sarehatnya. Sekali deui mudah-mudahan dina danget ayeuna anu nuju ngalaksanakeun saumna tadarusna tarawihna ditampi ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyang kolong teuing kana waktos mangga urang teraskeun we ieu dongengna. Hati Ginggi nyeredet ku rasa sedih mireungeuhna. Kakarasa bulan tapi awak Nyimas Dewi banyak inten manika bireungeuh begang beungeut teu cahayaan sanajan tetep geulis ge. Rek aya perlu naon nepungan kaula, ceuk Nyimas Dewi banyak inten nyarita bangun saperluna. Ditanya kitu Ginggi hareugeun sabenerna loba pisan anu edeuk ditepikeun teh. Di antara nanya rek minta hampura tina kajadian di Pulau Gelis Parakan Baranang Siang anu geus niwaskeun Suji Angkara. Tapi tepi ka ayeuna Nyimas Dewi banyak inten tetep nuding yen anu niwaskeun Suji Angkara teh nya Ginggi pisan. Tapi mustahil cacarita panjang lebar dihareupeun loba jalma. Sabenerna mah pamali aya lalaki ngalanto ka Mandala Wiku teh. Tapi meureun manawani asup bari susulumputan oge pasti boga kaperluan penting. Sanajan penting di dieu lain penting jang kaula. Ceuk Nyimas Dewi banyak inten deui. Ginggi ngahuleng eta caritaan pas pisan jeung pamaksudan dirina. Rek menta dihampura tina kasalahan tepan eces jang kepentingan dirina pisan. Gusti Nyimas jisim kaula teu tiasa cumarios di paeunan jalmi seueur, ceuk Ginggi. Di ieu tempat mah geus eueuh rusiah. Pokwe bejakeun, tembah Nyimas Dewi banyak inten. Ginggi bingung rek cacarita soal anu mana. Sanajan di ieu tempat eueuh rusiah, tapi da tetep Ginggi teu ludeung ari cacarita soal masalah pribadi nama. Aya warta anu pikasediheun Raden Purbajaya parantos tiwas, ceuk Ginggi. Nyimas Dewi banyak inten katingali babacaan bari ngarapetkeun sapasang dampaleungeunna. Kakang Purbajaya teh pangawal kaula. Oge sobat dalit kaula samangsa keur aya di luar Mandala mah. Ceuk Nyimas Dewi banyak inten. Sateu acan tiwas inyana aya amanat anu hoyong didugikeun ka salira, ceuk Ginggi. Naon amanatna teh? Saurna rasa asih inyana ngan ukur keur salira Nyimas, ceuk Ginggi. Pikeun kadua kalina Nyimas Dewi banyak inten ngarapetkeun sapasang dampaleungeunna hareupeun dada. Sakumna jalma dibere anugerah cinta, tapi hayu urang pulangkeun eta kacinta teh ka hiang anu masihanana, ceuk Nyimas Dewi banyak inten. Ginggi ngabetem, aya sedih, aya kagagas. Cik ayeuna mah geura mulang we
kaula sarerea edek ngadunga pikeun kasalamatan Kakang Purbajaya. Sangkan inyana lulus banglus dina lalampahan di alam tunjung sampurna. Cek Nyimas Dewi Banyak Inten, Ginggi masih ngajengjen. Dina waktu anu singkat, Nyimas Dewi Banyak Inten geus jadi manusia anu anyar, anu teu ceehan ku kahirupan kadunyaan. Hirup jeung paeh keur dirina lain hal anu kudu dimasalahkeun. Kitu sababna Nyimas Dewi Banyak Inten henteu hayang nyaho pedah naon Raden Purbajaya tiwas. Ieu mangrupa kauntungan pikeun Ginggi mah. Sabab lamun Nyimas Dewi Banyak Inten tetelepek, sabab musababna meureun anu kabarerang mah nya Ginggi pisan. Da ieu mah jelas perlayana Raden Purbajaya balukar seranganana Malik ka dirina sorangan sanggeus ditahan ku tanaga Ginggi. Meureun ngaran Ginggi teh beuki goreng we. Kahiji anu nyababkeun Suji Angkara tiwas nya manehna. Ayeuna nu kadua jadi gara-gara tiwasna Raden Purbajaya deui. Kusabab Ginggi masih keneh ngajengjen atuh Nyimas Dewi Banyak Inten tumanya deui. Nah aya keneh anu deuk ditepikeun ka kaula cenah. Pangapunten Nyimas. Nya kumaha? Rumaos jicim kaula teh mika heman sareng mika asih ka waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-73 dina dinten ayeuna. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.